saya sangu asak ya, sangu hanet. Yang bala-bala 2 siki. Duh. Ma. Dua jam geus buka. Kumaha arek mah teh atuh kitu mah. Duh. Astagfirullahaladzim. Ih, begitu ini mah. Puntennya lain punya orang lancangnya. Jadi emang kumaha sih ceritanya bisa kebagatan jeung itu. Iya jarang. Iya, anu nyelopet buah aing teh. Kieu we unggal poe. Sabarang babaturan areueuh ngararantau. Aing ummi eueuh batur ulin. Ulin jeung hayam unggal isuk. Kieu teuing hirup teuing segala hayang modal. Ke WC lah sebentar. WC-na ge mana? Paksa yang buka kebun beren. Paksa. Aduh, geus euy. Imah ibi urang jauh keneh teh nya. Berbakti teh ge urang mah kolot ge. Kita ku kolot ngendong ka imah ibi daek urang. Da cenah ge imah ibi urang. Iya, kosong ulun nempatan tibang manehna sorangan. Yang salakina pegatan. Aduh, harunya. Duh, kieu rasana jauh-jauh mah teh euy. Biasana wayah kitu geus aya sangu asak ya, sangu hanet. Jeung bala-bala 2 siki. Duh. Ma, enduk kangen ma. Tidak singkangan ge kesel tuh dah sok porongas wae muga indung teh euy. Beneran ketribut itu. Kang Ajwa di mana ya? Neng, coba abah pangnyandakan bedog. Bedognya di pendaringan, Neng. Jandakan dia. Iya bah, kedap. Udah mari. Ih, belasan Neng teh. Neng gelis. Ya pak. Ih si bapak mah nitah wae teu nyawa adel keur sibuk meureun. Kamana Majid? Modal mang. Helo. Wala. Punten mang. Budak teh karunya ulin baturna diajarkan ilmu, berikan becus-becus karek kita puasa 2 jam geus buka. Kumaha arek mah teh atuh kitu mah. Rek saya tanggal buah ya. Aduh, macam mana namanya? Mang, minta buah, syuk. Dah. Jurik jarian sih.
Majid, Duh. Jid. Sini kuman. Ya nek kala buah. Buah mangotong bola akan dikencing. Obat itu. Tapi itu bisa naik ke Jid. Saya naik aing mulung. Wah, itu bisa naik nak. Aing naik. Heeh. Naik Naik bola kan bola. Saya tahan belum. Ayo bro. Ayo. Gede dong sana bukan. Aduh, astagfirullahaladzim. Buat hebut lagane. Jid. Kata tuh Jid ada balik itu tuh. Tah, murah tah. Ih, ada balik itu ada meletik tuh. Cetik. Tah. Tahu belah itu cetik deh, buru deh. Yo. Buru. Tah. Goblok budak teh. Aduh, Menang enggak? geus susah. Coba. Anjir. Aing basireum lah. Buru bisa ayam mamang deh buru. 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 Awas belum. Basireum. Asak teh. Asak sih mah. Bisa ya. Yuk. Kedua ayam mamang tuh. Aing cuman di kebon. Buru. Kali itu. Hah? Kemana? Itu bro. Amplop yang aman Masya. Bisa aing modalnya saya ke mana? Yang kali itu ke Mang Jaya. Ya, aing modalnya kayak kadi itu aing. Maksudnya. Ada modalnya. Wah, si Gana imah ibi orang ya. Catna warna hijau. Kayak kalender calon nomor 7 aja dia. Oh iya Gana ya. Assalamualaikum. Gitu gini emang capeknya jauh Bu Bibi. Capek lumayan Bi, aduh. Tapi tertinggal Ibi jadi lagi capek nak. Ujang mah ujang Ibi geus nyiapkeun minum bisingna. Ujang haus. Bener tuh Bi. Iya tos mawa minum mah. Di Iya. atas. Yang itu satu calik lah heula. Nya. Ibi naha, iya ngomong ke emak urang ditah icinya Ibi. Urangnya jang ka maneh teh dilatih icing di lembur jadi lubang hayal kitu. Ih, mulai gitu Ibi mah. Bi, puntennya lain uya urang lancangnya. Ibi emang kumaha sih ceritanya bisa pabegatan jeung itu. Aduh. Kieu jang. Jadi lalaki ibi teh di tempat pegawaian teh selingkuh. Lalaki ibi teh mere dua pilihan tah, pegatan apa dek dicandung gitu. Oh gitu. Terus Ibi milih di mana? Ya ibi mah geus kagok edan, langsung wae ibi minta pegatan, da bari no bakena nu daekeun ka ibi mah. Benar Bi. Atuh. Oh, budak teh di Dario geuning. Pantesan di channel anu heubeul Taranara ongkol. Oh, pindah channel. Kan ieu arananya channelna Kita Channel. Nah, ulah poho mah kudu disubrek. Wajib subscribe ya euy. Rame sigana seru. Di-share. Resep soal ieu mah euy. Subscribe lah. Langsung share-share ke babaturan supaya rame menyebar luas. Gelis kene atuh da bakeureun nu daekeun mah. Urang ge resep lah mun lain dulur mah. Ya wae ujang mah heueuh kan bener sih batur teh cantik itu butuh proses. Nah, bener. Tapi ngomong-ngomong Bi, urang anar kulimlan ka ieu tongkrongan baheula dan ieu. Oke nih, kitu tempat tongkrongan. Nya apal kan keur budak sok ulin ka dieu. Urang rek salin di mana nya? Oh, sekalian nya. ka ditu tuh ke pipir. Pengkirilan teh nya. Hasil ngojek lila-lila duitnya kamarana merenang tibang ke beli kolor doang hiji aduh murah tapi santena lah najan duit tanya kalau ge hutang mah geus harimpas ka warung ulin heula kan ngeunah enak mah yuk kembali lah Bi
Bi, orang lihat ya. Kontos. Nya. Satu hati di jalan ya. Ya. Kemarin rapi tuh kan. Aduh. Seger euy udara lembur euy. Sugan we urang betah atulah cing di dieu na mah. Jek, sokot jauh air dia ngojek deh. Diuk lah. Dik. Sian doa na iya, Du. Aing nggak sedikit lembur dia. Mana tuh motor saya nak? Iya, aing teh ngojek, aing gitu Du, ulah manggil urang ojek Du, motor urang beak. Aku makan emang jek motor PKB itu aing. Kurang ya ditenggarkeun ka mantan. Po edan. Terus aja lah mana aku mah tuh ayeuna. Nyoteuing ah. Iya pusing tuh ge urang tuh ge. Kunaon emang jek? Iya Du, pada suatu hari urang kan mau motor ya. Urang nampak mantan urang teh bobogohan jeung. Nu begetna ieu lah di bawah rata-rata gitu. Keselnya. Urang tenggarkeun motor urang. Ada kemarin masalah nyenyir ge pas gitu. Ya pusing tuh dah ge. Terus ana jalan mana aku mah tuh itu. Tunjuk mau ke mana? Nyaho, soalnya orang pas dengar tuh orang langsung balik kan ngomong sama orang mak. Orang dengar iya cuma teh dengar jelema. Cing orang teh. Parah mana jek? Kriminal mana eta jek? Justru orang ge metak pindah kali gitu orang supaya teu di tangan polisi kan orang pura-purana ieu ngendong kayak mah bibi urang. Geus lah tong dipikiran teh mah urusan urang. Eta ngomong main di mana sih? Eta mana mana sih? Eta mana sih? Berenung. Buah ieu mah bernuk ah. Buah berenung. Mana aya anjir? Pesek itu pesek Wah bedogna jek dah. Kedeng. Tuh. Cembereng yuk. Mang. Adil Mang. Halo, pisan. Dirasa itu naon ya? Oh buah keplakan aing di kebun aing. Ngopetnya. Ayo. Kebun heula sugan. Lagi balik. Neng. Abah rek ka kebun heula, Neng. Ya Pak, hati-hati di jalannya ya. Yuh. Cing anteng belajarna nya. Ya Pak, pasti. Dulu sainya nanya buah aing anu nyopet. Sahanya jelema teh wani-wani nyopet buah aing. Teu nyaho aing jauh suan. Panggih ku aing cacak jelema ge da. Cuma kudu ngapon si Neng heula ya. Duh, parkir Ogin geus nelpon. Halo. Halo? Ainon Pak, nelpon. Neng, buah bapak anu nyopet ya. Ajakan kasih mama, bapak baliknya rada sorean nya. Bulan teu. Oh, nya. Mohon Pak. Assalamualaikum. Jangan jelema heula. Si bapak sok maju edana. Kumaha ngomong ka mamana teh ye. Apa nih mama jeung si bapak teh geus pepegatan. Untung urang teh gebawakeun edan. Aduh. Jauh juga na ieu nu nyopet buah aing teh nya. Naon, Jang? Naon? Ari amang geus di mana? Kebon aing pepelakan. Mang, ini ngomong-ngomong bedog halus ya. Pinjem lah. Pinjem. Si aing jeung aing. Ya pakai masak buah. Ku aing ye pesekna ya. Ya. Buah asin ge segala hang pesek. Atuh mang lila cenah teh. Wow, ieu buah teh ya. Jika buah nu di kebon aing jiga na teh. Oh, ada lain mang sarua kabeh ge buah mah. Tah sakitu ge beres tah. Atuh mang lila. Itu sakitu ge beres dulu coba tuh. Di mana mang? Orang buka buahna dia. Sudah.
Lu tadi mana buah nang ngeliatin aja duduk. Naon? Naon? Macam berlaku aja mah. Yes. Naon? Jadi sih anu nyalopet buah aing teh. Di senang tong ka aing. Goblok teh nya. Nyalopet buah aing. Itu tuh coba. Baladar banget sih teh teh. Ampun mah. Ampun. Rampura. Ini ulah ulah. Mang. Mang ayo guys, Mang. Wah, goblok enggak bisa teh. Oh. Goblok budak teh nya. Wah aing namun atrok cacagan ku aing beungeut tah. Mana? Kedengar. Jauh sih kan ayo. Mana? Aman. Kurang lapar euy, mana lapar tuh? Apa-apa usah euy. Bisa ribut tuh ngan itu yuk, kayak mah ibi orang. Mana? Nah, itu tuh. Mana? Coba kadaharan di mah ibi orang ayo. Ayo ah. Anjing, anjing beberapa kali nulikin ke SN datang ngomong. Anjing. Action. Anjing kau. Dika. Action.